Di mana we nyulayan ka salaki perintah salaki teu nyingcet tina aturan agama teu nyulayaan maka ngalanat Allah Subhanahu wa taala ka tawewe jeung para malaikat oge sagala manusia. Paya maka eta wewe malunatun dilanat eta si awewe mun teh mah salakina aya kahayang si awewe engke komo bari jeung teu sok bareuna salakina teh kalah ka sareman teh tibra maka eta awewe dilanat tapi kasubuh dilanat tapi kamera deui tuh anu merengut cewek merengut jamarut samutut jamotrot oke gitu nya da kitu setan lamun ku salakina dicubur sagagala dieu mah eta cubur salah saha teu izin oke nyarek terus rek disiksa sanajan tadina geus janji abdi siap dibawa sangsara kudu siap awe dibawa sangsara tapi jangan menyangsarakan wanita gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayu mamraatin jeung di mana-mana awewe asot nu nyulayaan isa awewe. Jauh-jaha kasalakin awewe pangaleha maka tetep ka awewe ila lanatun ari lanatullahi lanat Allah wa malaikatu jeung malaikat anu sajmain jeung sagala manusia di mana we nyulayan ka salaki perintah salaki teu nyingcet tina aturan agama teu nyulayaan maka ngalanat Allah Subhanahu wa taala ka tawewe jeung para malaikat oge sagala manusia. Wa qala ngalika Sa'ali bin Abi Thalib karamul wajah radhiyallahu anhu samiat kuping kiriman ini anak kembali baju lebaran sana rumah kasih anu dua tau ya itu baju gelag baju apa di imahnya di kamar untuk baju samiat nguping sami itu nguping cenah kaula Rasulullah ka Rasulullah salam ya kulo ngadi ka Rasulullah la ana mraatan lamun saena awewe jalat idaya diha ngajadi kana awewe kana salaji tangan awewe saun sarua aduh udah pakai kacamata teh walura jangan sejena tobihon masakan wadoata jeung nenden si awewe wejo jihad kasal kenawe walam yarun terido anak awewe kanat kaya walam yarun terido salaki anak awewe kanat maka kayaan yaumul kiamati dina poe kiamah ma Yahudi wa Nasara syarat Yahudi jeung Nasara cek dauhan Sina Ali uping cenah kuring ti Rasulullah sallallahu ya mang uping ka Rasulullah gitu bahasanya urang mah ti Rasulullah gitu bahasanya ngadi kalamun sanawe cenah ngajarikeun salasi tangan teh disarwakeun sejenna masakan roti
terus nenden eta roti teh pikeun salakina heukayan saking terido pemana kana kalapan pamajikan kitu teh pemana tah kayaan eta awewe teh menepi ka maot eueuh dosa laki mangka dina poe kiamat teh dibarengkeun jeung Yahudi jeung Nasara. Faqala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sami tuping kuring Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu andika aya mamratin di mana-mana wewe dahang undang kata wewe saja juha sarake wewe ila pirosihi kana amparan awewe basa opat bihi hataya lama basa opat mangka ngengke si awewe bihi kasalakina hatayana nama sehingga sare talalakina paya maka eta wewe malunatun dilanat eta si awewe unta masalakina ya kahayang si awewe ngengke komo bari jeung teu sok mareuna lalakina teh kalaka sareman teh tibra maka eta awewe dilanat tapi kasubuh dilanat tapi kamera deui gitu aing subuh sadar kang aduh hilap sare teh jaat teh dari bujuran teh gagara wae teh kaburu ayeuna cenah kang subuh teh hayang sanang ena make we sare deui wae tah gitu di mana tang ridho di sarakina kekarata eta mah resot tina pangalanan tak kitu nya itu segilak lanat sagilak ridho sagilak surga sagilak neraka kenapa gitu enteng-enteng bangga-bangga tapi teu bangga-bangga teh nggak sakitu unggul urut kasalakin geus enteng wa ayo merhatiin jeung di mana awewe kala anu merengut merengut jemerut samutut nya jamutrot pas bemo atanapi kaos asupan nyungcung kaos tutut asot tegasna merengut itu jamotrotnya tapi gairah ditanya ngadurila ke mata aku kan gurilang ceger kena hati nanti ceger aduh piwaji dina tawe piwaji ada salaki piwaji jojiha geunya di payudeun salakina ta bojok gitulah paya makareta bojo pisutila aya dina bebendu Allah ilanta dohakahu nepikeun ka seuri deui eta we ka salakina watas tardiyahu jeung nepikeun ka ridho deui salakina aya tatlubu tegas berita salakina ridho salaki tegas merdis awewe alias pamajikan ridho ka salaki di mana-mana awewe anu merengut dihareupeun salakina maka eta tetep aya bedu Allah nepi ka siri deui jeung menta ridho ka salakina diridhoan ku salakina maka kakara ridho deui eta teh alus tengitina panglanat jeung bebenuhna Allah subhanahu wa taala ridho lohib ridho jaujiha ridho Allah teh ridho salakina tawe gitu. Faqala ani Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Samitu Rasulullah Samitu nguping kuring ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kulo ani ka Rasulullah aya mamuratin abasat asad. Piwajihi jojiha ila qomat min kubriha masudatul wajhi di mana-mana wewe asat anu merengut sawewe jojiha dina payuna raya eta pamajikan anu eta salakitya ila qomat angin ngadag eta wewe in kubriha tina kubur awewe masudatun irang masudatul wajhi hidung bebetul belegeder palawan seeng makan hidup jama mani campernik kuat kagelis cementring meni moronyoy patisipat daun sidau pendilipen dak diudak
camak blak aduhai geboy doe hebat bukan mana di akhirat teh pelentung teh udang di kuburan hidung koseng leukeut truk teu ketubungutna da hideung teh koreng teh teh awewean sok marengut hareupeun salakina nemongkeun kabingung kasusah nemongkeun ka teu gairahan padahal sanajan teu gairah hatena aya hareupeun salaki mah api-api idohoy we jeplak incrot teh mereka nepok langsung cerita aku nggak punya uang dong gitu Pak kasihan dong iya ntar dong saya usaha dulu dong tidak dong genong itu dong genong dong gitu. Awayu mamratin horojat min dariha bigori ini jauh jihad lana tak malaikat tuata tarji'a aila baitihi wayu mamratin jeung di mana-mana awewe horojat nu kaluar si awewe min dariha ti mana awewe bigori ini jajat tayi-tayin salakina lana tak maka lanat kasawewe sama malaikat tarji'a sampai kembali deui ila baiti kai masalakina tuh yang bangga ente izin we salaki kalau timah dilaknatnya ku para malaikat disiksa di akhirat jadi catatan para malaikat berarti awe termasuk awe anu buladigo laki buladik awe buladigo anu salingkuh di salakina itu izin baru salingkuhnya kan salingkuhnya keluar tak menintimiti akan abdi kalau ka imah izinan sababongan di imah pemodolan rek modal nya kudu di kamar abdi erek balanja kapasan izinan ka tim balanja ti ayeuna saja deus akang sabab labi lamun ayeuna teu balanja rek ngadahar naon sababongan akang nyawa teu ditunaan di imah dahar tek bengen otomatis hayang roti sasigi ge hayang kopi sa gelasen ge kudu meuli kapan kalinya ka Bapak alami atuh otomatis kan roti malah betapa aja akang berarti akang dodip ka saya oke gitu nya da kitu setara lamun kusalakina dicubur sagala di imah eta cuburan salah saha teu izin oge nyarek terus rek disiksa sanajan tadina geus janji abdi siap dibawa sangsara kudu siap awe dibawa sangsara tapi jangan menyangsarakan wanita gitu. Saja siap awe dibawa sangsara tapi lelaki tidak boleh menyangsarakan wanita usahakan setekah pola semaksimal mungkin jangan sampai sengsara pemajikan tapi dasar kemampuan geus teu mampu mah nya istri gini ngali dugdegna urang usaha berkawetan tapi teu bebenangan ya eta mah urusan Allah nu ngasilkeunana wanita pun melihat caroge dugdeg gitu tapi tidak berhasil ya enggak apa-apa Allah sudah menentukan ya udah yang penting yang ada aja qanaat lah memakan yang ada tapi ulah lamak mudaharan saya lamak kulo karena apa yang ada adanya lamak dari lamak ulah maksudnya apa adanya teh ya kemampuan dah kita beli cuman mampunya asin epe ya asin epe jangan mau asin tanjan mampunya daging ya daging masa mampu daging beli asin udah mampu asin udah mampunya cuman asin lalap sama sambal udah mampunya gitu aja nikmati Allah yang memberikan rezeki baru sampai situ mudah-mudahan kedepannya lebih daripada itu bisa beli daging bisa beli balak kutak bisa beli sayur asem sayur amis sayur asin tetap banyak ulang tangannya itu namanya kusapa boleh teu mampu wae kekanyanya tawewe salaki pamere ngan 10.000 bari kudu aya balakutak tempe jeung pinang kepuh dibelikeun teh kalah ripuh tungtungna udah aduh
Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sami tunguping kuring ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kama arajat imratun min baiti zawjiha bi ghairi idnihi ila la'anaha kullu syai'in tala'at alaihi samsu hatta haitani fil bahri. Cek eta Utsman bin Affan nguping kuring ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab Utsman bin Affan sahabat Rasul eta teh paling cakep. Da opatnya sahabat paling cakep. Abu Bakar mertua anak Rasul. Ibu Aisyah putra Abu Bakar mertua Rasul. Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali Utsman berarti katilu sahabat sebut katilu. Cek Utsman bin Affan nguping kuring ka Rasulullah Ma'urut jati pati-pati keluar sayuratun awewe min baiti jaujiha tima salakina awewe bigori ini taya ini salakina ilala anang ngaranat keta awewe kulusain sakabe perkara tolatu kacangan nunya angan eta perkara alaihi keta tol jangan eta perkara naon samsu serenge hata tari singgeluk cai pil bahri nuai di sagara kolat ngandika sa umil mukminin ibu mukminin Taisata radhiyallahu anha ya masal nisa la ta'ala mana bihaqi azwajikuna alaikuna la ja'alat lajat imra'atu minkuna tamsahul gubari ane kodami jojiha bihurujihima ay ba'da wajiha apa salahi wa rawaju bidomilha ma bada aminu wa hinati. Cek eta ibu Aisyah umil mukminin teh indungna sakabeh mukminin. Hei pagolongan awewe ya masar nisahi pagolongan awewe la ta'ala mana lamun murukan ka anjeun bihaqi azwajikuna kalawan hak pirang-pirang bojo aranjeun alaikuna madarat karanjeun pajarat pasti ngajadikeun samar tawe min kunati sapan kabeh eta tamsahu musapane gubaro kana peledung ane kodami jojha tina keuneung salakin awe bihuru jiha hima bihuru bahru wajahnya buhuru wajahnya ku tengah raraina teh si awewe aya bada wajah teh geseku pipina sawewe isohe tidak sohe. Hei awe lamun anjeun nyaho mah nyaraho anjeun kan hak salaki gitu maksudnya ngawurukan teh lamun nyaraho salah ngawurukan urang nyaho itu salah ngawurukan teh kamu salah terbener deh. Lamun arapal aranjeun gitu bahasana dari semuanya ngawurukannya salah. Dan aja salah mata itu benar. Jadi balikan deui. Lamun nyarawannya kabeh kana hak salaki aranjeun kabeh. Yung madara karanjeun ngajadikeun awe-awe teh di sabarana kabeh teh bakal musapan. Bari musapan anya kabeh ka peledug tina keuneung sampai salaki ku satengah beungeut. Maksana kieu lamun nyaho mah kana hak aranjeun awewe kana hak salaki di madarat ka aranjeun wajib ka aranjeun di mana salaki keuneungna kotor teh mah dielapna teh ku pipi itu keuneung salaki ku pipi tah kitu nah peda da menyati salaki ge kitu aja we ngobok kiko kotor lapal bisa awe aduh lalaki kebenar ting eta bena pada hakna tapi mau jadi gitu lapel sing sadaya lah kocok enggak salah apa ni cicing berarti guru pipi hari waktu itu pastinya salakina saleh udah saleh ada saleh kabuktikan kan hak awewe bahwa kotorna salakina kedeung lapan ku beungeutna lalaki aduh soleh aduh dia tipe aja kena kira kusanya hakna jeung moal dewek bisa boro-boro aya nang lapan kitu hayang ngaleut oge awe keripuh teu senang oge udah dewek minumnya urutan ubah udah dewek kitu tapi tara beureum ada sabicara ulah cenah pon wae hebat istri solihah
Sa'alamatu sholihah mah akhiratu dunya amalatu sholihah. Pangalusna bana dunya teh awewe so. Asa teh anu atau atka menurut kasar kitu. Huru teh wajib cenah bidomil hak huru teh sabanget. Wadamin wajihin wa tidak. Waruyan jelas sawaruyan nyatos warwa jelas saha al barori anaisata jaisa anasna wewe kolot kene gawe salat menta wewe teh Rasul salam aya nasi teh manusia adomu hakon alamarati aripang leuwih gede kena naon hak awewe nu modal ka awewe kala ngadika naon cenah Gusti manusia sebagai pemberian hak buat kawe hak lalaki madal kawe kolangan nikah kanya Nabi jauh juha nyata bojo anjing salaki anjing nawe salaki awe kolat kanya Nabi payu nasi kolat kanya awe kolat kanya awe ayo nasi sahaja Gusti adomu hakon ala rajuli nama sa naon di jelema anu pangleuwih gedena hak umur ka salaki kolangan nikah ibuna tah itu semarori desa senawewe kolangan nikah harus ka Rasulullah Gusti Rasul naon cara manusia nu pangleuwih gedena hak keur awewe nu madarat kawe nu kawajiban ka nu kudu dicumponan awas salakina gitu. Jadi awe mah pang gede-gede nate ngalede nate ka salaki turut ka sagede ibade jeung ka indungna wajib gede ka salaki da geus pasrah ke indungna. Ai jeung salaki indungna nya. Aya we nya pos, matak salaki nu soleh. Nu sagede soleh kami toha wala ribu. Pok nikah nya urang teh sawe teh. Ai cenah sade Gusti anu langkung gede hak keur nomor ka lalaki kola umuh nu langkung hebat leuwih hak keur awewe nomor ka salaki mah indungna lalaki matak indung lalaki mah salaki mah ka indungna nya ai pawajikeun mah ka salaki gitu nurut keneh ka indung salaki daripada ka mitoha nu awewe tang paling utama indung lalaki paingannya kalau aya keluhan di tamu nyawan cenah kitu mun tanpa izin sake mereka imah abdi cenah teu meunang sebenarnya yang hasil licik atuh licik da kitu agama ngaturna tapi da piraku sugan teu izin abi wijam nya teh bubunian udah piraku sugan lah modora ka urang tapi eta teh meunang ganjaran salakina urang mah doraka begitu nya atuh begitu ngantara sente doraka gitu tahu gitu aturan anak santai gitu mending izin aja guys masyarakat tidak mau izin mengamuk tak dok di masa bermasalah lah nah gitu ya kayak nungguin bisa dipentak kerjaan gitu dari salaki dia tapi kira aku tuh izin kan bubunian anu dorang ke orang salaki menang ganjaran saya ngerti orang nih kalau dunia nyadoraka ganjaran ke salakinya ya itu mereka yang nunggu apa sebenarnya haru kitunya aya we yakin babakatengku alus Allah mah tes bakatku karunin abah dina pada kumaha dina pada tong riweuh geus tong riweuh cicing kumaha salah geus kitu tong riweuh geus kitu sawe mata tong riweuh inget ka indung geus ingat teh cukup bebeja salaki inget ieu ka do maaf dia tupang eta kedaonya nya sia pasti kitu mah nya cing teh ya moal tah ya kamu aing sia goblok salaki kitu deui euy moal ingat tah bisi pohon mah urang hayang teu bareng-bareng kitu. Kemudian jadwal kadang-kadang sing teh ganjaran ke salaki ruginya awe begitu. Daripada hukum salaki ngan salakina nu saleh mah harus kasakeun teu ceureuh mah kalah ngeunah nya asli raja goblok. Paparangan nikah Rasulullah sallallahu anu tilu layak paluman ari masalah taala laun kaeta tilu salata an kana salatna si bau teh semua kajar kanu tilu alaiha kana salatna wala turfa umwal diangkat salat tilu ila samai kala
langit naon hasanatun kalusan al abdu hiji abdu abid wakana kita abdu teh al abid abid cenah hiji abid tegas amat al abdu kabur aduh dalam sangar ieu euy nanti teh aduh beteng lapar irung pinu ku bau goreng lauk kalaka menikal asa seger Alabiko abin kabur ay al harimu mabur bila udin tayudur min saditi kusina eta abin hatta dari sing balik teh sabin cek dawan kaya nabi nu tilu saya mau diterima mau tilu mau narima Allah kana tilu kana salatna saya salat kada kul ibadah kada ku mau diterima ku Allah subhanahu wa taala saha jalma anu mabur ti dununganana abid maksudnya abid mabur ti dununganana tanpa udur tapi kabalik deui harus balik rumah tadi balik salat jeta tah wa pirwat jirawat mata jadi kembali ila molehi ka dununganana si abid kaji kedua wa mar dari asa kitu anu bendu aleha teh sawe jajua ka sai salakina ta we nawe nusujin karanta karana nusujin hatta dia senggari doan hati awe saja juga salakina eta awe nu kadua anu bendu salakin awe anu bendu ana alete awe saja juga ari salakina tawe upama nusunnya senggari dorita dia ada salakina bendu salakina kata awe eta teh mau diterima ke salak di benduan ku salakina eta awewe mau diterima salat eta awewe mantap pau tak sentik bener salaki bentak dengan salaki teh awewe nu saleh seluruh padu lalaki di terminal daek wae buladi tara salat daek wae kira teh tadi belas nyawa ke urang teu kaup urang salat jadi tarima horeng teh salaki teh belas nyawa ke urang bentak boga salaki teh awewe kudu nu saleh daek minimal nu boga agama ya minimal maksimal boga agama banyak parpak beda tidin taribat jadat parpak beda tidin taribat jadat pilih buka agama siapa bakal bagja kajian itu buka harta memang itu apa lima liha jamaliha lidiniha nanti lina sabihanya nasab kurang patut harta kegablem rupa goreng pacul nanti goreng pacul agama ya agama parpang tidak tidak taribat jalan pilih nemoga agama pilih nemoga agama insyaallah nya mau ributkeun mal kabeh binatang boga agama tapi itu boga agama waduh ribut agama ribut pilih boga agama ketilu puasa kronon wuru ilmu tadi tegas seueur ngajaja bisa beri kana wuruna hatta seueur ka satu nepi ka waras deui hatta seueur ka waras min sukrin tina wuruna rawaidu uzaimah wa inu huban wa bahaki wa bayhaqi an Jabir tadi malen an Karnen berarti di an Jabir mun bayhaqi nu di panjang an Karnen ya mah an Jabir tak itu anu weureu nya anu weureu haja-haja eta teh dari masalah tak ada wa qala ngandika sallallahu ida qolat mar'atu ida qolatil mar'atu li jojiha maro aetu minka khairon pakod hubito amalah hubito amaluha aida ankarot mata pada malahu min anak ihsani patu jaji bil batili amaliha bil batili amalah ae bi nanti di harimanya nanti biuri manaha sawa
taqarraba ila anta uda wa ta'tarifu bi ihsanihi na'am. Kalau mereka salam id kolat di mana ngucap sahabat awe lejo dia kasar kewe maro itu tingali kuring mikati anjeun khairan kalusan ko sama sekali pakor hubito teman dilabur eta si naon amal awe aidaan kalau tegas ingkar awe makan perkara takodama nunggu saya perkara tidak salaki mina isani tidak kalusan pata jawaja maka patu jawiji maka dibalas sadawe dibetoli amaliha bari kalawan dipatakeun amal awe abi harimana aibil huri abi harimanya abi hariman abi harimanaha tegasna kehalangan itu siapa gitu sawaba ganjaran naon sabu ganjaranna ila antaun angin pikaban ke sawe wa tatri penjeng aprewe bisa ni kana karusan salaki nah benar ini kalau kawe ala hakikatiha kana hakikat awe pala lauma maka teh nyacat ulah teh nyacat sama sekali ala kawe wa misumarati aya tetep sawe amatun ari amat al qailatu anu ngucapkeun si amat bisa dia kagusina dalika kan seperti kitu kada kalau Al-Ajiji rawahu Ibnu Adi wa Ibnu Syakir anisatar dalahu. Cek kanjeng Nabi di mana hiji awewe ngeuweuhkeun kana kalusan salaki sama sekali. Nah, saking kuring mah teu wejes. Jadi ajak sare lepet. Tadi gawe aplek. Kita usaha plek-taplek. Teu cenah keplek tenah bisa sama sekali saking kuring mah belana teh cek saha cek out ngeuweuhkeun sama sekali kana kalusan salaki maka dilabur amalna kabeh eta we tegasna inkaran tegasna inkar awe teh tina amal salaki nu teh heula tina kalusan ngeuweuhkeun bukan awe teh nya kana amal kalusan salaki maka dibatalkan amanah dihalangan terseskanten kalusan jeung ganjaranna eta we angin lamun balik deui ngaku di kana kalusan salaki kakara amal itu kene digajar di betak dulu awas berarti hati nya ulah coba-coba we nyeun macam-macam teu ngaku kana kalusan salaki bahaya wah naon sake kuring da teu wejes eueuh guam kasaya goreng bari ngeuweuhkeun kana kalusan salaki padahal maena hirup teh kapan syariat ku salaki ieu mah ngan jejeleh beuri jeung teu aya ka alusna salaki teh cenah nya tanu kitu teh berarti bakal dihancurkeun amalna ditutupan ganjaranana termasuk awe nu buladi beunang ditu kasupna teh nya Ibrahim jari ada katanya gitu. Di rumah tangga tak khusus imakeun awewe sarawe lananya bada baper awewe anak muslim baper bukan hak awewe hak ala awewe kewajiban salaki hak laki kewajiban awewe gitu. Kalau karena gitu deh kalau ngandika asal ajiji rawahu Abu Majah Abu Sakir Anisatar dalam kalau dikatakan bin Abdullah radhiyallahu anhuma sami itu nguping kuring Rasulullah ya kudu nganika Rasulullah ayu mamraatin di mana awe kalau teu nganika awe joje kasawewe kasalakin awewe maro aitu teu ningali cenah kuring min kati anjeun khairon kalusan kos sama sekali duh eta awewe ila aisyah angin megatkeun ka eta awe salah Gusti Allah miramatin wa Allah yang makiwali kiamat sasawewe anu ngomong nu nyarita si awewe tentang salakina cik maena teh teu pernah ningali kuring mah ka anjeun ka salakina teh kalusan sama sekali nah kabina-bina teh anjeunna tuh hirup ngungkung ka kuring teh meni asal teh abong
kuring teh hirup teh dikungkung teh dawur dicangcang teh di paraban nya kumaha kuring katalang sara lebih kabegang kieu cung-culungan nyoh cor tuur pos kuring kemah kuatkeun ka pirang kobak beuteung lempen lempang ngarampeon sabab anjeun kalusan ka kuring babirana ka kuring pokna nate si awewe salakina teh saware buru kusuna buru kutututnya ngaringkuk dina kursi sakeru bacekeun teh teu beda kawas buntelan kadut urek dialungkeun kana curug buru kusuna buru kutut buru behitut teu beda kawas buntelan kadut teh dialungkeun kana para tah kana ieu buntelan caunya rek dipeuyeum kana curug aduh sabare salakina teh hebat teh sabar ngan sabar salaki angin kapegatan anu megatkeun Allah eta awewe tina rahmat Allah nepi kiamat naudzubillah min dalika de hei pokokna awewe puji ulah coba-coba kana lakinya menggorengkan mengeuweuhkan aduh jangan coba-coba da eta moal pati-pati wani ngawin kalau tidak bertanggung jawab segala-galanya gitu ayo ting ceripit atuh ulang bawang oh kata gitu waduh tata podo gitu bahasa ting ceripit atuh ulang bawang dah ayo kita kempokeun tulang podo nya angge satu dari kene po saya bawa kita mah kamakola siap ubaro kayak apa deh wa qala nikah kaya sallallahu alaihi umratin syarat atau lako min ghairi ma ba'sa bijrati ma litakidin ay min ghairi sidati hajatin ila talik cegna kaya murteh ering awewe salat anu menta awewe jauh-jauh ka salak awewe atau ka tolak min ghairi ma ba'sa tina henteu aya bahaya bijrati ma takid namahan perkara nuatan tegesan teu nganggo sidah teu nganggo banget butuh gitu kana teh menta teh di mana awewe menta awewe ka salakina kana tolak tina teu aya bahaya teh majamna kada arep jawab paharomun aleha Ratul Jannah sakitu. Faqala Ibnu Ruslan bi antu khofa surahna sieun awewe alata kima kana tepan awewe hudu dawahi kana hak abatus Allah di mana perkara ya jibril wajib rakawe min husni min hasanin sahihati min hasanin sahihah sohibiha sohibatinya hibati tina kalusan anu ngarijengan pajamal asalati jeung bagus ngarijengan deui li karohatiha karana gorengna tawe lahu kana salaki au bi ayu doroha tegasna ngamadaratkeun salaki ka tawe paramun make ta haram ay mamnuun dicegah aya keur awewe naon raihatul jannati bauna surga tuh awewe minta tolak ka salakina boro-boro asup surga bau na ukur ditolak kang talak eta bikin kiting mah kabina-bina teuing kuring teh hirup teh geunggayong padahal ukur kurang saeutik hayang meuli sate ti lupangan teu mangetarno pirang kitu kuatkeun ka eta mah pada teu kabeureuh acan mentar talak umpamana gitu pirage menta bajirban can kabeuli keun aya keneh 10 kene rasuna hari waktu geus menta talak pada can beli bajirbaran kabina-bina teuing atuh baju loba bare teh kudu tapi keur ngaring dawe can ge can oge nepi ka takbir apa pita takbiran Pak batu wal mah baju nu bare teh kene samping nu bare teh kene
tukut tage sarua cangcut pon lagi nu tokene kabeh binatang sakit kuring teu mangulikeun tawa ikut ka nyanyi subhanallah awewe mode kitu boro-boro ke surga bauna pun tidak akan dikasih oleh Allah SWT. Aduh calon nawe neraka naudzubillah summa naudzubillah. Rawahu Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, wa Ibnu Majah, wa Ibnu Ubar, Sahih Sahih Hakim, waduh, ini Sauban, Atik, ayat cenah Sauban Atik oge. Pernikahan surat itu. Kalangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sami tu nguping kuring Rasulullah. Ya kulo nganika ieu Rasul ida kolat di mana nyarita sahabat awal jadi kasarakina tolakoni jaat yang kiamat tolakoni nolak hanya ke kuring minta talak kasaraki kita we kurang ajar jaat datang sewe yaumal kiamat itu kiamah wajah jua aisyah kira tawewe lalahamat ay dagingan tihi eta jauh warisan halisana eta wewe nanti wajah juha gitunya wah salah di aku eta ani mah kacamata iman iman salindung we teh oke salah teh bener teh wah juha itu teh aduh ampun teh itu bakat tingku puasa geus burit jadi pakojot letah jeung bibir lain puasa-puasa teh teh geus 8 menit atuh tisu mah budah we uyuhan we kan nggak budah deh, nggak cius aduh, bermetak usah gitu, Kanjeng Ahmad siap-siap dapur, sediakan ya tuh, kagum tadi tinggalin meeting ngajinya, tunggu aja, datang telat, menengah sedang orek, tidak hari nanggur aja buka puasa ya, berbuka bersama. Wah juhari rayan awewe lah hamat, tu ada dagingan sama sekali, pi kentara lain. Walisanu ari lisan awewe eta horijun kaluar min kopaha tina ketokna jadi watahwi jeung tumurun ila ku umuri jahanam tapi ka dasar neraka jahanam wa in kana sanajan kawe ta semua gawe kana harokana bangawan wataku mujud ada gawe kala tidak iman berlaku. Nah orang berang, orang berang di tanah berang di favorit kamu teh. Ah ini sudah kudu ngeus dia favorit salam hartikeun. Ah santai. Cek santai teh. Cek Abu Bakar Siddiq ieu nguping kuring ka Rasulullah. Jadi bahasa Arab nguping ka Rasulullah sana. Kuring mah urang mah sakeba nguping teh anu kan gitu mah. Tangis teh bahasa Arab. Di mana wewe cenah nama eta talaka salakina, kang talak kuring kieu geuting mah kabeh binatang sa kuring. Kunti sedekah kayu hirup teh teh. Mun loba kahayang teh turutkeun pada salakina teh lain teh nurut henteu nurutkeun ka pamajikan saha salakina hayang sareng pamajikan malaya. Teu pati kawin geus tanggung jawab kan ku kemampuan sakitu kituna awet teu sadar kana kemampuan salaki. Sarakina tukang macul bubur macam enta kapal udaranya teu ceuk begeng tenempo kana kayaan saraki lamun saraki usahana ukur sampai 1000 mentana 700 urang mah usaha sampai ukur 1000 menta 2000 atuh jeungat cengklak laki nepikeun ka menta tolak eta we begeng tadi mana model kitu diancam eta awe ku kalakuan dina poe kiamah engke teh bakal hudang ti kuburan beungeut na dagingan lisana ngamai tina tengok nepi ka ngamai ka handap mapre nepikeun ka neraka jahanam sajan kaya eta beurang sok puasa sawe teh wa in kana sakana we ta tasuma nahar puasa ti beurang watakum laila daiman pentingna sok tahajud tapi sakali mangsa minta tolak kasaraki ku gara-gara ekonomi maka betan kitu bakal dijejak bari
banget tahu daging rangkobak hartina mah ahli neraka we kesama kitu nya teu meunang ridho Allah teu meunang ridho salaki ngaranna maka kitu teh awewe anu paling goreng di hadapan Allah Subhanahu wa taala jeung di hadapan salaki nah digoreng pakai tetalak ya we dapur mah sabarnya karena usaha salaki da sakit kuring teh usaha tah budak cilok ukur dagang bubur lemu kumaha teh teu pira batina ukur 2 juta sakali dagang batina teu pira nah teu menta 500.000 teu kabeuli kumaha teh aduh Bentang salaki pendapatan 200 menta 150 tah saya 50 atau minimal pas-pasan ka 200 euy teman 200 kabeh kok betul itu bani mau penghasilan sampai 20 menta 30 cengat atuh aduh begitu tidak tahu diri karena awet tidak marifat awet tidak kurang iman tegablek ilmu aya gitu jadi puas lalu kita disiksa ku Allah Subhanahu wa taala tidinya keneh bakal dibere ka nyeri kita we ti bidang kumaha we coba Pakola nganika sapa Rasulullah sallallahu alaihi Allah satuna Allah taala yang ora ningali Allah ila marati maring wadon latas kurun teu syukur dewe joja ka salakina we Pakola nganika sasalam layang dulu loha tabarokah layang dulu ningali sallallahu taala tabarokah kana kaberkahan wa taala sapa Allah tabarakallah gitu wa taala ila imratin kawe latas kurun teu syukur awe ila juga salakin wa ya rewe latas tagni an teu ngalap sugih awe ka anu teu ngalap sugih sawe ka kami teu ngalap sugih awe ka eta ka kami cek Allah anu disalakin Kala Abu Hurairah radhiyallahu sami tumuping ku Rasulullah sallam. Ya kulo ngalika Abu Hurairah. Law ana limraatin sanyana. Ya kulo Rasulullah ya. Law ana limraatin satuna tetep awe minamal tin harta ma Islam malaki Sulaiman misil Raja Sulaiman bin Daud alaihi salam. Wa kalahu jeung adahar eta kana harta sajujuha salakina we sumaklat ngomong eta we lawan salakina ayeuna mali di mana harta kuring ila ahato wahu amalaha arba'ina sanatan kunaon sarta kuring dahar panjeun angin eta we dilawan lembur ka eta we Allah taala kana amanah 40 tahun rumah tangga setahun aduh lipas tuh lipas jadi ngaweukeun lah gitu ku bejo udah ngaweukeun ka salaki muboro gede saeutik ngaweukeun salaki bahaya ka berbeda coba wakar sidik kitu Pak awewe nyaeta di mana ngucap ka salakina minta tolak bahaya atawa Allah Subhanahu wa taala moal ngaleret moal ngarahmat ka eta we anu kesyukuran ka salakina tegas moal mere wala dulu tabaraka moal ngaleret Allah kabarokahan awewe anu bersyukur ka salakina. Waya awewe teh teu ngalap sugih, teu ngalap untung. Teh rasta stagni anu, teu ngalap untung awewe teh di salakina. Hartina teu rasa diuntungkeun ku salaki, rasa dipengek mun teh tertekan gara-gara teh soleh padahal munya lah di mana buru-buru sifat jama biasa bang ana gitu. Ceger ka pamajikan waduh atuh diblat ceger. Kok matu bangsa urang biasa je. Tepat-tepat kawin mengandung bogoh teh kapan teh mengandung semua harti kali itu teh rasa punya tanggung jawab karena bogoh teh banyak isi kandungan yang menimbulkan kesayangan, menimbulkan ketanggung-jawaban, menimbulkan nafkah hebat tina bogoh teh tina cinta teh gitu. Tina penting. Pokre tawe lamun teh amasna kuring milik harta ku Sulaiman. Kader teh harta kuring hakang salaki ditanyakeun mana harta salah atau kulit dalam mana gitu ngomong gitu maka eta zaman teh bakal di lamur amal 40 tahun waduh ayo rumah tangga 5 tahun lipas tah
seperti 34 tahun magang gayanya terus saya hampura deui kamu teh hampura deui. Pakal Utsman bin Affan sami itu Rasulullah sallam pingkuring Rasulullah sallam yaqulu ngadika ka Nabi law ana mraatan lamun saya tawe malakat kamar ka dunya kana dunya bihadapi riha kalawan sakabehna ta dunya wa an pakot jangan apakah kana we aja sakabehna aja kasakina suma manat tuluy noet-noet awale kasakina pada hinin sanes mangsa ilah batang lebur salat tahu salah amal kamal awewe wasarwa jeung ngumpulkeun anu katawe al qurun sarta si qurun leboh teuing qurun sia ceuk hubungan pamajikan teh goreng-goreng tinggal salakina ceuk awe lamun aya salaki ngabrik dunya sakabehna teh nu awe dunya teh atuh meuning ngarajaan kaeta laki euy kuasai yo bapana kali itu tah bawa ieu jingjing tah bangul itu seret kasalakina ya gua mah kayang eta gitu ditita we tah kuring tumpakan gitu-gitu. Ternyata gitu mah hayang api-api da hayang-hayang mah peneran sok tatu we. Pakal kamang papan sok tercai sakedeung. Atuh gidi jeung tercai, atuh lempes deui. Kana kamang papan peserta eta ku kawasan pemajikan goblok ieu macam gitu. Gimana salaki rasa ngarajan ka bae di mana pemajikan ngarajan ka salakina hartina nguasai itu salaki teh itu hutang itu pemajikan hartina pemajikan teh nanti teh kalah jadi salakina gitu mirip dina pada kuasana teh boga kawasa we nya ka salaki teh ngawasa pemajikan salaki eleh sabar teh tah tepati-pati kitu eta pemajikan angin ngalanat angin jama teh awet teh noet-noet ponna teh ka salakina kana harta nu dibikeun ka sabeudah ka salakina maka eta jalma teh dilebur eta we maksudnya dilebur amanah jadi kumpulkeun diseret eta dina akhiratna dihijikeun si koru nya eta pan boga harta saeutik jeung kusai dahar hiji maksud wet nah hirup sareng aing di aing cedok cing di aing di tempat aing di ma aing bari palwan ku aing we teke ku aing eta aing cing gaya nya bae eta teh keur kitu teh keur salawah ngadadagakeun neraka dirina ka Bandung seret ke jalma we kitu apa kitu dijikeun si koru dijikeun ge pangkopet-kopet awel kitu pangkopet-kopet awel begitu jam raya tinggal jadwal 18 kalau mau HP mau ada 40 hijinya ini surat 40 oh bisa waktu berarti 5 menit kan ya kayak sabab tidak kabarin nih awalnya kakak-bita kok kolok baru ngaji kan gue kolok melotot kolok kakak-bita bola-bola nih ngaji deh waqala nikah sallallahu salam awaluma tasaalul mar'atu yaumal qiyamati an salatiha wa an baliha waqala nikah kayak sallallahu awaluma ikawatan perkara tus alun ditanya sama awe yaumal qiyamah an salatiha tina salatna awewe wa an baliha tina masalah salakina awewe panggeulana ditanya di akhirat teh tina salatna awewe jeung tina masalah salakina awewe jangan coba-coba gitu udah bakal ditanya di akhirat teh cuma panjang urusan itu panjang mah 5 menit tetap dari panjang bahasanya. Nah saya pakai tema masalah salaki udah awal mah tuh iwal di salaki gusti nanya konsepnya itu macam konsepnya gini saya gitu dari umrah di kampung temong susu tadi kudu salah tuh susu wah dari umrah di kampung temong utang tadi kudu nanti kita teh lempangna oh kan kode gitu nih hanya yang apa
garis di kampung tembong susu tadi kudung nyamuk gitu kahadap di samping jangkung kasala kita talapung lagu begini mun balik ti panyabaan salah kita babawaan ngandelekan jeung nyarekan malah pantok ditulakan tajo kalau jebro dengan rusak narujan tapi lamun diiwir-iwir keduit anu ribuan kata ong tina janela joget bari muka tulak ngagupayan ngadurilak sabab ningali duit ribuan ngahayu-hayu kasalaki mere semu jeung ngarayu eta mah zaman 1000 baheula mah 200.000 ini baheula hah salah betul nanya baik 2 menit jadi mah 2 menit jadi ayo tusuknya Pak Kote beres urang jamnya ayo urang maksa wae dah batur mah geus sok ada ada mana Allahumma lakasulutu wallahu a'lam bishawab.